anu kadua manggi ka Abah Sumitra Bas kedua terus ka Pak ieu incuna Pak Ida. Nah, ti Pak Ida ngalih ka Pak Haji. Haji Aju. Nya, Haji Aju. Pak Haji ka Abah Acim. Nanti Abah Acim ngalih ka Ma Aci. Pasti ka Mang Iri. Nya, Mang Iri ngan teu lami nya da teu lami denkeun. Kayaknya teu aya nu ngurus, jadi seolah-olah anjeun teh mun ngasuh teh mah teu nu ngasuh. Mohon. Itu. Jadi Generasi 8 ka bapaknya di ieu insya Allah kami di nya. aya di Pak Oha. Gusti. Saya boleh teh lagi 100 tahunan ke 800 tahun. Abi bade tumaros ieu sejarah sarong teh kumaha teh Pak? Usul asalna Pak. suasana jajala sarong teh ngawitanana ieu dibuka ieu teh ngawitan. Kapungkur aya anu minangkanepan ieu teh seolah-olah hutan lindung hutan mun teh aya nu eta we da kugo sararieun nya. Nuhun cagar alam. Ngawitan aya anu morog saurna teh nya sepuh teh nya terus ka abdi teh. Aya anu morog damelanak. Nya anjeunna tos ngawitan ngadamelanak juga teu kengengna. Kalah malah anjeunna teu emut lah sagala rupi teuing-teuingnya mun dina teh mah dilinglungkeun. Da aya we nya ta Abah Asik teh ya. Nya sarua Asik oh kitu tah cepeng we ku Abah Asik kitu. Ngawitan teh nya ta sajarana nya anjeunna mun dina teukeun teh mah aya kitu teh menjadi diasuh ku Abah Asik ngan ngasihan keramat-keramat kitu teh kanu sok sororumping. Janten bila mana aya nu sumping ka kula diteukeun teh saurna kedah aya mun teh mah komplit lah terong bilik ya sumur gantung. Nganu penting nyata gula batu anu kalep anjeunna rokona daun kawung sareng eskot upami kapungkur mah. Marlboro. Nya ayeuna mah teu aya nya ada getes ku gudang garam sembarang anu aya rokok bodas manaon bae lah. Gitu dan ke saurna teh ka abdi malah kitu ngawartosanana ka abdi ge kula mah hayang anu batak aya di panisan teh abdi mah sok kumpul kan ukar itu Mohon. panisan teh ka geus sakenak abdi mah Nuhun. Tah abi tumaros deui ari nami-namina anu nya leluhur dia saha gitu nya ibarat saha gitu kan. upami anu dipake pokok di dieu kapungkur sebat-sebat ku sepuh semah yang jagat rasa ya tak baralak teh ya. Ai mah balake sebatas orai nya boborelakan. Jadi sisipna teh wami kapoyanan teh borelak yang baralak benten. Ai anu ngapingna nya semah yang jagat sama yang nong sareng yang wit sarmayi. Ari istina teh nyata Nimas Pentring Manik. Nyata ai putrana sembayang Rangga Wulung matak sok aya satuan orai hideung Mohon. kata putrana lupang ageungna gitu. Jadi nu anu maraban anjeunna teh ngirimkan tuangan anjeunna da anjeunna mah jarang keluar anjeunna mah gitu. Nu keluar mah putra-putrana nu itu anu penak abdi anu dusumping ka abdi ngawartosan eta sakitu. Hatur nuhun. Kang na wawancarana Pak, hatur nuhun. Ya ditutup we ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.